Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun daramang para siswa sadayana. Alhamdulillah, puji kali syukur orang sangalkeun ka Allah anu Maha Gopur anu mana ngalangkungan kodrat erodatna orang sadayana duwi ka dinten ayeuna masih kene dipaparinan yuswa tur dipasihan rasa nikmat anu kalintang ageungna dina situasi anu sapertos ayeuna. Salawat miwa salam mugia salamina dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana manusia anu parantos nyandak umatna tina alam kabatilan, manusia anu janten rahmatan lil alamin kaberkahan keur sadaya umat keur sadaya alam nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna tur pamudah-mudahan dugi ka urang sadayana diangkeun janten umatna sarta dipasihan syafaat jaga di yaumul jaza. Amin ya Allah ya robbal alamin. Para siswa anu kusim kuring dipikareus, anu ku Bapak dipika cinta, alhamdulillah dinten ayeuna dinten Kemis kaping 4 Februari tahun 2020 hiji urang sadayana tiasa patepang deui sok sanaos kamari-kamari nembe tepang dina seratan ngalangkungan SPI, ngalangkungan tugas-tugas. Ayeuna panginten nyobian ku damelkeun video etang-etang ngawanohkeun panginten ieu anu salami kamari-kamari masihan pancen komunikasi dina pembelajaran bahasa Sunda. Bilih hilap nepangkeun wastapun Mukmin Ishak Ramdhani bilih teh mah aya nu pependak di jalan dan memang rumaos Bapak ogenan teu acan pisan terang saha-sahana nu mana kelas 10, nu mana 10 MIPA hiji jeung nu sanesna malihan teu acan pisan kenal sareng KM-na ogenan da geuningan nembe dina WA we hungkul bari teu acan tangtos sadayana ngagunakeun foto profil pribadi sapertos kitunya. Nah, alhamdulillah panginten ayeuna tos majeng kana pertemuan anu kaopat berarti nya dinten ayeuna teh. Nah, nanging tina pertemuan-pertemuan anu sateu acana anu priyogi dievaluasi teh anu kahiji ngeunaan presensi. Kade bilih hilap presensi teh sok sanaos dina SPI-na di set sabaraha dinten tapi tetep presensi didamelna atanapi dilaksanakeunana nalika jadwal anu tos ditangtoskeun ku sakola nyaeta tabu 10.45 dugi ka 11.45. Bapak cenah kumaha upami abdi mah henteu tiasa dina pas nu eta mangga dina waktos anu sanes ogenan asal catetanana kelas online anu dina SPI-na teu acan berakhir tambih tugasna dilareskeun muhunnya sok sanaos ayeuna misalkan teh henteu presensi dina waktos anu eta ku Bapak ditingali tugasna ngintunkeun teu pami tugasna ngintunkeun otomatis dianggap hadirnya. Kade hilap bilih ieu dicek deui sok sanaos ayeuna SPI sering error diantosan lah pirakunya sajam teu cekap kanggo presensi hungkul. Mudah-mudahan teu aya kajantenan bilih teh mah hirup teh lebet kalah tapi teu lebet presensina dicek deui sing taliti ati-ati sadayana muhun sapertos kitu. Nah, kanggo mingon ayeuna kamari-kamari sateu acana urang kantos ngabahas ngeunaan wawancara muhun tapi sateu acan eta kanggo ngalaka barokahan sumangga urang kawitan pembelajaran dinten ayeuna kaosan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga urang di kawitan muhun. Tah kamari teh cenah kantos diajar ngeunaan wawancara tingawitan naon nu disebat wawancara jenis-jenis wawancara malih kamari nu pangenggalna kumaha prak-prakanana nalika urang bade ngalaksanakeun wawancara. Malah kamari geuning kantos dipancenkeun cenah anu kahiji nalika urang bade ngawawancara teh aya kagiatan tatahar kaduana ngalaksanakeun wawancara katiduna nyusun laporan wawancara. Kamari geuningan emot keneh mingon kamari atos dipidamel kagiatan tataharna atanapi masih keneh bingung Pak kedah kumaha atuh abdi teh ngadamel bagian tatahar teh. Tah pilih bingung keneh dina bagian tatahar teh kumaha carana urang mempersiapkeun bade ngawawancara anu kahiji cenah kedah nangtoskeun tema sok serat ayeuna ku hidup seratkeun dina buku masing-masing temana
candak bade tema naon ieu abdi ngawawancara misalkan teh bade olahraga, bade budaya Sunda atanapi kan budaya Sunda seueur tuh badena kana kesenianana, bade kana kulinerna atanapi kana busanana oge tiasa mangga nya eta mah nyanggakeun sa kamampuan hidup. Teras anu kaduana tangtoskeun narasumber saupamina tos kenging temana kurang kinten-kinten sahaya anu bakal janten narasumber kitunya sok sanaos sadaya jalmi ge tiasa janten narasumber asal dina bidang anu di naon namina teh di kawasa ku anjeunana gitu janten kedah sing nyambung temana naon narasumberna saha. Terus anu katiluna ngadamel patarosan atanapi pertanyaanana minimal anu ngawengku 5W hiji H teh nya berarti minimal aya genep patarosan pertos gitu. Berarti engke sok sanaos dina prak-prakanana mah nambihan janten 7 atanapi 8 teu sawios-wios tapi diusahakeun mah teu kenging ngirangan tina genep patarosan anu 5W hiji H teh ya sapertos kitu. Tah bilih teu acan anu teu acan utamina sok ayeuna damel heula bagian tatahar ngadamel tema nangtoskeun narasumber sareng ngadamel daftar patarosan. Anu parantos ngalaksanakeun hatur nuhun pisan, anu parantos ngintunkeun tugas mingon kamari hatur nuhun pisan, katampi pisan tugasna sok sanaos nilaina teu acan dipublikasikeun sadayana. Nah mingon ayeuna urang majeng deui kana bagian anu kadua nyaeta ngalaksanakeun wawancara. Da kamari draftna tos didamel dina bagian kahiji ayeuna laksanakeun wawancarana pilihan we narasumberna teu keng anu tebih teuing ti bumi teu keng anu mantak harese bade ka sepuhna masing-masing awenan teu sawios-wios pami sepuhna teu aya di bumi tiasa ka tatanggi ka nene atanapi ka aki nya tiasa mangga saluyukeun sareng tema anu dicanda ku urang sapertos kitu. Najatan kanggo lawungan dinten ayeuna mah nyaeta urang ngalaksanakeun wawancarana hidup mah di lingkungan hidup masing-masing. Insyaallah Bapak Wagenan dinten ayeuna baris ngalaksanakeun wawancara janten mingon enjing urang pidangkeun hasil wawancarana dina media sosial. Teras panginten ke tambihanana saparantosna hidup ngalaksanakeun wawancara teh minangka buktos anu dikintunkeun deui ka Bapa hidup tos ngalaksanakeun wawancara emut anu kedah dikintunkeun kana SPI nama hiji foto dokumentasi nalika hidup keur ngawawancara, anu kadua nyaeta laporan wawancarana. Mohon hiji-hiji we heula minggon ayeuna mah ngalaksanakeun wawancarana berarti engke buktos anu di-uploadkeun kana SPI teh dina pekerjaan siswana nyaeta foto nalika urang keur ngawawancara. Mingon enjing urang ngadamel laporanana atanapi abdi mah bade ayeuna we pa ngadamel laporanana. Tah laporan wawancara teh kan kamari aya duanya, aya nu dialog aya nu narasi. Bilih teh mah rada susah dina narasi berarti dina dialog we kumaha ngadamelna pa misalkan teh wawancara dinten Kemis kaping 4 Februari 2020 hiji narasumberna saha seratkeun tema ana naon seratkeun teras diserat we dihandap pertanyaan anu kahiji naon jawabanana naon teuing sadayana nu diserat hawatos bilih panjang komo ari resep nyarios mah bakal kaditu ka dieu nyariosna nya jantan anu dicatetkeunana dina laporan teh dialog anu intina hungkul anu aya 5W hiji H ya panginten sapertos kitu. Insyaallah mingon enjing tah anu laporanna mah mingon enjing dikembelkeunana ngan bilih teh mah ngaringan-ringan padamelan dinten ayeuna abi mah mumpung semangat ngalaksanakeun wawancara dipoto teras sakadenan we bade ngadamel laporanana mingon enjing dikembelkeun laporanana sapertos kitu panginten insyaallah dinten ayeuna mah mung sakitu bae anu tiasa didugikeun hapunten anu kasuhun mangga cak urang ngalaksanakeun wawancara sadayana tugas anu teu acan dilengkapan deui anu utami presensi dilebetan dina waktosna. Nuhun sakitu anu kapihatur hatur punten urang pungkas bae kuasan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun.